Innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suarikum walakin yanduru ila fi qulubikum. Sanyanya na Allah teh tengah dele kana jasad urang, teu didele bentuk rupa urang doang kumaha, arek ganteng tah, arek kasep tah, arek goreng tah, arek gelis tah, arek jangkung, arek pendek, arek bahenol, arek gendut, arek kuru, moal didele ku Allah. Nu didele ku Allah teh nyaeta hate urang. Kajen teuing urang loba nu ngahewan, beus eta mah beungeut na goreng amat he, awakna deuleu doang tiang listrik, jangkung, kuru deui. Tetapi Allah teh teu ngadeuleu kana rupa urang. Nu dideuleu ku Allah teh hate urang. Beungeut goreng, ai hatena bagus mah, gagah karak mah jelema tah dimuliakeun ku Allah, dideuleu ku Allah. Sing kade boga beungeut gorengnya di hewan ku batur, kajen teuin. Selagi urang teu nyieun rugi eta jelema, kajen teuin di hewan ku batur. Asa eta cenah goreng-goreng kitu kituanan, pi hewan amat eta beungeut, kajen teuin. Selagi urang teu ngarugikeun manehna, teruskeun. Terkecuali urang geus ngarugikeun manehna, karak. Eureun geus. Ieu mah loba nu ngahina fisik cenah, beuh mang eta beungeut cenah pi hewan amat picabokeun. Pohara amatnya.